pamiarsa tepang deui sareng simkuring dina Pamianggoro nu baris ngadugikeun warta dina dinten ayeuna dina acara Warta Sunda di televisi Kamemet pamiarsa Hawa TV edisi Kamis Kaping 6 Agustus 2020. Sejak kasanggahan warta utama banjir ngelapkeun pemukiman warga di Kalurahan Bonetua. Cakuli tina caah bada sababaraha waktu katuka Kacamatan Masamba Kabupaten Utara Sulawesi Selatan katimpa deui banjir. Selasa 4 Agustus 2020 peting caah susulan lumangsung kusabab hujan gede ngaluyeur wilayah hulu Kacamatan Masamba di Selasa gereng. Maka walungan Masamba naik jam menelapkan pemukiman warga di Kalurahan Bonetua, Kalurahan Bone jeung Desa Baloli ku katinggian caah beda-beda antara 50 nepi ka 80 cm. Kepala Pelaksana BPBD Lumbung Utara Muslim Muncar nyaritakan selain pemukiman warga caah oge ngarendeng jalan transportasi Sulawesi Masamba anu matak kendaraan dan bisa kalewat. Muslim nyarita di sejumlah titik pemukiman warga dalam nepi ka 1 meter anu matak warga mengungsi ke tempat nu leuwih aman. Caah dulu langsung ayeuna mangrupakan caah susulan sanggeus saacana 3 minggu kapungkur aya caah seluhur 2 meter anu mawa material sarupa kasih campur kayu. Sajumlah relawan anu masih aya di lokasi pengungsian seperti PMI, ACT yang mulainya ayeuna melakukan evakuasi warga di BPBD Lumbung Utara. Pantauan di lokasi caah mulai naik ke Selasa 4 Agustus 2020 makin masa warga rewes pada lempat ngajuhan di sekitar Palungan sukar kahindar perkara anu telah dikasaya. Pamiarsa, acara Warta Sunda dinten ayeuna dicatapkan di kadia aya sauri tepung kapungkur ilmu dituntut dunya siar nu awan kudu disinglar. Mugia jatan lenyampeun kanggo urang sadaya ngawakilan redaksi Warta Sunda simkuring dina Pamianggoro sejak amit mundur amit mukur. Sunda Jaya.